lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan tombol lonceng, oke. Nu bade sawer kantun aya didinya. Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadawukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung. Inon nu asalna hirup masyarakat beri jeung ngedul kiwari geus jadi jalma jegud meuli jeung ngagade sawah oge meh unggal usuh taneuh daratna ti ditu ti dieu anak pamajikanana reuncem ku perhiasan kadaekna nataku meakeun batur teu beurang teu peuting tampolahna batur mah geus 2 liliran sare manehna mah masih pulang anting di galengan ngan hanjakalna jadi pelit kacida tong boro mere maweh ka batur dalah kami tohana sorangan atawa kakolot sorangan oge mun teu keur aya pangabutuh teu ieuh daek heueuh mun tea keur aya pangabutuh teu ieuh daek mere sapeser goeng acan komo bade jeung mere tukang dongeng mah teu saperak-perak acan. Kahirupan Inon di tahun ka tahun beuki nanjeur malah mah geus bisa kasebut jalma beunghar dunia barana buruk di juru bro dipanto ngalayah di tengah imah tiap tahun terus wae melian sawah pamajikanana rembel ku perhiasan kabeneranana teh anak-anakna oge ayeuna mah geus rumah tangga iwal hiji deui nu taya lian iwal tinyi nocih anak bungsuna nu karak nincak rumaja kaayaan kitu teh teu ngarobah sifat Inon anu pelit kasasama teu ieuh daek mere sapeser goeng acan tong borok mere maweh ka batur dalah kami tohana sorangan atawa kakolot sorangan oge mun teh keur aya pangabutuh teu ieuh daek mere sapeser-peser acan komo ka tukang dongeng mah berorahnya wer ngalaik jeung mere komentar anu hade oge henteu cager tah dugi kadinya nya upami telepat mah jejer carita dina episode anu kamari kumaha atuh salajengna mitra mangga urang barandungan bae kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu nyakitu teh bae sifat jalma mun parang kerjaya sok robah adat robah kalakuan kaasup Inon dina mangsa ayeuna sakitu geus sagala loba koretna teu katulungan tong boro ka batur dalah kakolotna Nyi Surti nu kasebut mitohana nu ngan karisa beulah sekalian aya pangabutuh keur meuli obat mangsa teh cager oge kuat kolu teu mere pisan lain kitu wungkul keur mah goreng adat jeung barangasan ti bubudak beuki wae maceuh lain wae sentak polotot ka indungna sorangan ayeuna mah nepi ka wani teu teunggel jeung tatajong sagala rupa narima perlakuan kitu nu lain sakali dua kali ti Inon maisoh nu jadi indungna nepi ka indit numpang nyerep di imah adina nu aya di lembur girang malah mah nepi ka ragrag ucap supata sagala majar teh cenah sia mah Inon jalma doraka hirup sia kaluhur moal sirungan kahandap moal akaran. Mitra kaum dangu ari Inon narima ucapan kitu tinu jadi indung lain mah sadar atawa sieun tapi kalaka nyiksa jeung ngusir mah isoh pisan mitra ceuk tadi teh mitra di dunia teu aya nu lana kena ku sifat robah
buk meles jadi bodas umur beki dieu beki ngolotan pon kitu deui tanaga nu beki dieu beki suda taya tangan pengawasa. Inon nu asalna meh unggal usik giling gisik di sawah ayeuna mah geus teu pati katambah-tambah manehna katerap deui ku panyakit kesrekna katerap deui ku panyakit kesrekna nu ayeuna mah meh aya dina sakujur awakna. Mun mangsa karasa eta kesrek teh ateulna renyem teu puguh karasana teu cukup digaro ku ramo atawa ku kuku malah mah kajeun digaro ku sisir atawa naon wae oge angger retep ateul teu daek leungit retep ateul teu daek leungit tareurak geretihan beuki lila awak Inon barorok lain wae sakujur jiih tapi geus kaluar naranahan geus nanahan jeung bau hanyir ubar mah ubar tatamba geus kaditu kadieu tapi woleh teu cager nu antukna mitra pakaya nungtut dijualan harta banda nu luwak liwuk bro di juru bro dipantok ngalayah di tengah imah nepi ka ladis beak deui iwal taneuh jeung imah nu dicicingan nu nyesa teh ngan sakitu-kituna nya kitu keneh perhiasan nu dipake ku Nyi Surti oge beak dijualan. Mitra kaum dangu hiji waktu nucan kaasup peting-peting teuing harita teh reket pantok kamar disurungkeun ti luar bus Nyi Ocih anakna Inon anu bungsu asup nanggeui piring eusi kulub cau jeung cikopi dina muk kasampak bapana keur ngagoler panonna peureum biwirna ranya-ranyu bari kaluar sora ciciricitan kawa sora beurit tas nunda sepan cau jeung cikopi Nyi Ocih balik deui maksud rek kaluar tapi teu kebat kaburu digerowan ku Inon nu memang teu sare. Nyi cek Inon sorana peurah. Nya Pak naon tembal Nyi Ocih bari malik tapi angger nangtung deket lawang kamar teu wani deket-deket pedah geus teu kuat ku bau nu meleding tina borok nu aya dina awak bapakna. Ka dieu atuh kawas lain ka kolot wae singan pang ngarencetankeun heula sakedeung cek Inon rada tegeug. Apaan abi teh keur mantuan emak nyeun kecimpring bapak tembal Nyi Ocih satengah nolak. Harinya aneh pupurihun indungnya neh nu boro-boro daek sare bareng urusan anjing ngaulaan geges teu daek deket-deket acan cing atuh maneh mah gancang cek Inon nyentak. Nyi Ocih teu bisa majar kumaha najan jari jipeun jeung mural ku bau hanyir kapaksa nurut mencetan awak bapakna sajeroning dipecetan teh mitra sajeroning dipencetan teh Inon mah peureum hayam bari sungutna teureun-eureun ciciricitan kawa sada beurit keur kitu ngaung kadenge sora anjing babaung nu ditembak ku sora nu nyikiki. Ngadenge kitu Nyi Ocih awakna ngelapar teu karasa ngajerit reuas jeung sieun tapi rikat dibekep ku Inon. Cicing sia ulah ngajerit cek Inon geus nempo Nyi Ocih lalar tuluy ngalepaskeun bekemanana sanggeus dilepaskeun taralang bae Nyi Ocih naralang kaluar tuluy asup ka kamarna langsung ngaringkeb maneh awakna ngadeg-deg nepi ka reupna sare.
Sementara Nyi Surti nu jadi pemajikan anak Inon horeng nama rengsek nyieun kicimpring oge terus sare geus aya sababaraha bulan Nyi Surti teh teradaek sare di kamar bareng jeung Inon nu jadi salakina tapi di kamar tukang urut kamar nu jadi anak cikalna nu kiwari geus teu cicing di dinya rumah tangga jeung pamajikanana di tempat anu sejen. Mitra kaum dangu peuting terus ngetayap meulah poekna nu memang teu dibaturan bulan. Bentang oge kawas nu seunggah nyangan cahayana katutupan ku mega anu ngaralayang jangkrik jeung cari cangkas taya kacape ngahariring bangun kawas nembangkeun lagu kamelang nu ditepikeun ku angin nu ngahiliwir norobos kana erang-erang imah kulawargana Inon dina mangsa harita teu lila Ranggiung Inon rumanggiung kaluar ti imahna jen ngajanteng ditepas panona seukeut detep beleg-begna peuting red kakenca liuk kakatuhu sarua poekna teu lila manehna malikeun deui awakna nu terus asup deui ka imahna dihareupeun panto dapur lebah kamar nu disarean ku pamajikanana reg eureun terus ngelol ka jero kasampah Nyi Surti keur ngagebrak tibra geus kitu mah koloyong Inon ngoloyong deui ka palebah kamar Nyi Noci reket pantona dibuka lol ngelol bari alak ili ka jero kamar sarua kasampah Nyi Noci oge keur tibra sare Inon mencerong tengicep nitenan awak anakna nu memang geus kaasup dewasa terus lelaunan ngetayap asup ngadegetan anakna biwirna renya-renyung sarangah serengeh teu lila kadenge teuing ti mana asalna aya sora nu nyikikik jeung nu seuri kadenge pilih genti disusul ku sora nu tan katinggalan nungan kadenge ku Inon sorangan. Cek eta sora nu tan katinggalan ditungtungan ku seuri nu nyekikik mata kukurayeun bulu punduk sing saha bae nu ngadengena. Mitra kaum dangu geus kitu mah teu talangke ngan beb bae Inon ngabekem baham Nyi Noci regeyang tuluy dipanggul dadak sakala Inon jadi jag-jag teu rumanggieung deui bangun nu hapangeunnaker bangun nu hampangeunaker manggul awak Nyi Noci nu harita langsung adug-adugan kahudangkeun tina sarena awak Nyi Noci kebat dipanggul terus dibawa ka sisi walungan tempat Inon mimiti panggih jeung Nyi Mimin bareto goledag Nyi Noci nu adug-adugan digolerkeun dina jukut ngan gabrug bae tuluy ditindihan ku Inon mitra kaum dangu sakumaha adu belajar oge Nyi Noci teu walakaya ngungkulan tanaga Inon nu ngaradak rongkah nepi ka akhirna Nyi Noci kaala parawanana beunang digunasika ku Inon nu jadi bapakna kahormatanana dirampas paksa nepi ka Nyi Noci teu sadar kapiuhan. Geus kitu ngadadak kaayaan sisi walungan nu jempling teh jadi rame ku sora nu ting cikikik ting cakakak
kawas nama sora siluman nu ngagegeh eta patempatan. Dumeh geus ngarasa bungah jeung geus ngarasa puas ku kalakuan Inon dina peuting harita. Geus kitu mah Inon tuluy manggul deui awak Nyi Noci. Nu geus taya nyawaan tuluy gura-giru dibawa balik deui ka imahna. Gancang na carita nepi ka imahna goledag awak Nyi Noci digolerkeun deui di tempat sarena rup diruruban deui ku simbut sakumaha mimiti. Geus kitu mah Inon asup deui ka kamarna kaayaan ngadadak jadi simpe. Estu meuni rehe kawas taya kajadian naon-naon. Mitra kaum dangu cag heula urang tunda Inon. Ayeuna urang caturkeun di pos ronda nu rada jauh di imah Inon. Harita teh kabeneran aya 4 urang nu keur tugas jaga. Nu taya lian Iwalti, Ki Oding, Mang Omon, si Kasda jeung Artala. Lain euy, geus tengah peuting nya. Hayu urang nguriling heula kayak disambung deui ngobrol mah, cek Mang Omon dina sela-sela wangkonganana. Nya hayu ajong nyunan deui ngobrol teh nepi ka tukar asa geus tengah peuting geuning, tembal Ki Oding tuluy nguniang hudang. Nya kitu keneh baladna nu tiluan deui oge pating kuniang hudang tina silana teu lila. 4 tanana ngabring di piring ku sorak kohkol terang-terang trong-trong patembalan. Nepi ka tanjakan palebah sawah Inon handapeun tangkal Kiara kadenge ricit sora beurit. Artala nu lempang ti heula ngarandeung nu tiluan oge milu eureun deui. Alah eta soda beurit meuni recet euy, loba jiga nama eta teh, cek Artala. Heuy atuh itu dihandapkeun tangkal Kiara kawas nama cingan-cingan senteran urang prek-prek uing tuman atuh, cek Kasda nyelengkeung. Mitra kaum dangu ngan karek oge sebrot cahaya baterai nyebrot kana rungkun Kiara. Kadenge sora laki seuri ditembak ku Nyi Kikikna sora awewe ti tukang ngeuneu opatan. Atuh renjag opatanana ngarenjag kacidaruwaseunana rikat maralikeun awakna ana breh teh aya makhluk jangkung badag. Nu hiji lalaki awakna pinuh ku bulu, hiji deui awewe bulucun sarua awakna pinuh ku bulu, matana barolotot, ceulina rancung, kawas beurit, bade jeung buntutan deui.
Sok sia mun ngenyak mah aya kawani geramek prekaula. Cek eta makhluk atuh mitra mireungeuh kitu mah teu antaparah deui ngan belecet bae nu opatan kalalabur. Duaan ka kidul, duaan deui ka wetan. Sakabehanana mabret sakalumpat lampet. Cek paribasana tunggul dirarud catang dirumpak teh sanyana. Awahing kusieun bari teu eureun-eureun tulung-tulungan. Tolong, jurig, tolong. Ngadenge nuju corowokan di tengah lembur, nu keur taribra kagereuwahkeun. Bari kaayaan nulungu, awewe lalaki jul-jol kalaluar. Aya naon cenah, aya naon? Mang Omon jeung Kasda pada narewak, pada naranya. Nu ditanya teu gancang ngajawab. Ambekana narenghap ranju, awakna ngadeg-deg beri jeung bobolokot juh ku kesang. Sok nginum heula ka dinya Ki Omon, jeung maneh Kasda, ameh tenang. Ceuk Aki Jumanta. Mang Omon jeung Kasda tetalangke nampanan gelas ti Aki Jumanta. Ngan regot-regot bae di arinum bangun nu hanaangeun akar. Tah ayeuna geus tenang, sok caritakeun ka kami naon nu geus karandapan ieu teh, ceuk Aki Jumanta deui. Atuh mitra derak-dek bae geus tenang mah ku Mang Omon dicaritakeun naon-naon anu geus karandapan ku maranehanana. Ti mimiti ngadenge sora beurit nepi ka didatangan ku makhluk siluman nu ngadadengekeun pangna mah awewe meuni ai bari pating birigidi. Beutan kitunya enyahan deh kah teu beak pikir euy. Nah ada tisaprak jangna nung palastra asa can pernah aya kajadian-kajadian nu ngagempeurkeun deui. Nah ari ayeuna beut aya deui ieu teh. Moal kitu ieu aya patula patalina tina kajadian jangna nung. Da puguh cenah jurig nu harita oge mangrupakeun jirim beurit lin, ceuk Aki Jumanta. Nya Ki, apanan jang nanung oge sasat maotna teh ku siluman. Ieu mah kudu gancang ditarekahan Ki. Kudu gancang diakalan ieu mah supaya teh aya deui korban. Sieun atuh warik kieu mah kumaha ieu teh? Tembal Bah Jalim. Ditarekahan teh kudu kunaon atuh? Narekahanana Jalim, tembal Aki Jumanta bingung. Lain-lain kelanan tadi ngaronda teh mah jaropatan mana nu duaan deui, tanya Aki Jumanta deui bari rurat leret. Teuing kamarana becirna Ki bororah merhatikeun batur atuh Ki, tembal Mang Omon teuregeus. Nah saha kitu nu duaan deui? Ki Oding jeung Artala Ki, mitra kaum dangu panjang umur telila jol-jol aya nu daratang duaan nu taya lian iwal ti Oding jeung Artala. Gancangna carita sanggeus berada bisa kedeung tur sanggeus nu kakarak datang lalartina karewasna nu antukna Aki Jumanta ditahan balubar kanu area di dinya. Bingung rek narekahan oge narekahan kumaha, sasat kudu ngalawan jurig mah kabehan oge eueuh anu wani. Atuh geus kitu mah nu ngarariung teh barudal baralik deui ka imahna sewang-sewangan. Rek neruskeun impian nu tadi kagereuwahkeun. Ari Mang Omon jeung balabaturna ngaradon sarare di imah Aki Jumanta. Kusabab teu luas ari kudu balik mah. Teu kabeneranna teh imahna ayana di tungtung lembur. Atuh akhirna mah pada ngaringkep di dinya mitra nepi ka isukna. Terbalik deui.
Mitra kaum dangu kocapkeun isukna kaceritakeun di mana Inon harita teh Nyi Surti nu keur sasapu keur ngumpulkeun runtah daun jeung kalakai garing nu maruragan selengkeung manehna ngagerowan Nyi Noci nu jadi anakna. Cih Noci cek Nyi Surti gegerowan kanu jadi anakna. Tapi nu digero teka tempo ngurunyu. Ayeuna ka mana budak teh? Piraku pisan wanci kieu teh can keneh hudang. Katampian mah kitu, tapi da teh can katempo. Nya bobo can hudang. Nyaan mun teh can hudang wayah kiwari asa ku kabina-bina teuing atuh Noci. Cek Nyi Surti bari tuluy ngoloyong ka imah. Maksud rek nempo ka kamar Nyi Noci. Barang nepi ka kamar anakna. Lol Nyi Surti ngelol dina lawang. Nyawe anakna teh kasampak keur saretibra keneh. Awakna nangkuban disimbutan ku samping kebat. Alah dasar pangeplukan heh gara hudang ieu bisa dibanjur gara. Cek Nyi Surti bari ngageuingkeun awak anakna. Nu digeuingkeun angger nangkuban teu usik pun kitu deui teu mali. Malah awakna oge geus oyag kabeh. Noci, gancang hudang ieu. Tuh geroheun jeung seseuheun geus numpuk ieu hayu hudang. Cek Nyi Surti. Mitra kaum dangu da puguh nu digebi-gebi geus teu nyawaan. Nyi Noci angger teu usik teu mali. Tapi Nyi Surti can apaleun. Mireungeuh kitu peta tinu jadi anakna Nyi Surti geus bea kasabaran. Kabina-bina teuing sia teh kawas bangke wae molor teh. Cek Nyi Surti bari ngajawang simut tuluy malikeun awak Nyi Noci. Nah atuh mitra, anu golepak anu breh bae beungeut anakna pias eueuh getihan. Sungutna calangap anu kocak teh Nyi Surti ngoceak ngajeri tulung-tulungan. Mireungeuh anakna anu geus palastra matana bolotot jeung beheungna geus gorowong. Tolong anak kami bae, tolong. Ngadenge pamajikan aja jeritan. Inon anu keur sare keneh ngorejak terus nyampeurkeun. Nya kitu keneh anakna nu cikal nu kabeneran harita teh karak ngurunjung pisan ka dinya rek kageuran kulub sampeu keur bapana. Nu katelah timan jeung pamajikanana. Pada ngarengkog tegawat nyampeurkeun barang nempok bapana nyaeta Inon nu puting tadi teu sadar kaajikan siluman leungit kalalakianana gagaukan bari ngagulang gaper layon Nyi Noci nu geus taya di kieuna. Atuh geus kitu mah sararea ngagugulung Nyi Noci mitra. Nya kitu deui timan nyegruk ciri. Tatangga nu ngaderengieun Nyi Surti jejeritan bari jeung nu ngadengieun nu haraliwu di imah Inon. Jul-jul dararatang bari nanya cenah aya naon. Mitra nempok kaayaan waruga Nyi Noci mitra. Nu samodel kitu atuh genjleung deui bae. Timbul rea-rea sangkaan yen Nyi Noci bunuh diri ku cara mencit maneh. Aya oge nu nyangka dipaehan deungeun, tapi aya oge nu ngarasa teu ngarti. Lamun nya Nyi Noci mencit maneh mitra, lamun nya Nyi Noci mencit maneh atawa dipencit batur, nah eueuh getih nu busat basret saeutik-eutik acan. Nyaan omongan jelema mah harus alabatan goong. Beja pa beja-beja pulpel kaditu ka dieu. Nepi ka aya polisi dibarengan ku pagawe desa daratang. Rek ngayakeun panalungtikan tina alatan sabab-sababna Rajapati nu karandapan ku kulawargana Inon. Mimiti Nyi Surti ditanya. Ku Nyi Surti dijelaskeun saujratna. Tuluy Inon ditanya sarua jawabanna
yen manehna oge teu nyahoeun. Da memang keur peuting manehna oge teu sadar geus kaancikan ku siluman nu dipuhitna. Kabeh nu saimah dipenta keterangan. Kasup 4 urang ronda oge nu kabagian tugas peuting harita. Kabeh jawabanana sarua pada teu nyaho. Gancangna carita. Dina poe kahiji jeung poe kadua tahlil dilaksanakeun bada asar. Kitu oge timan nu jadi anak pangkolotna Inon kudu hogag heula jeung nu jadi bapa. Nu nyarek diayakeun tahlil. Poe katilu tahlil teh diayakeunana tas Isa. Ngingetkeun nu rek tahlilna carapieun keneh katambah kabereug ku waktu magrib. Beres tahlil jamaah barudal. Kabeneran pangpandeurina teh Omon heuh Mang Omon dituturkeun ku Kasdi, tuluy Bah Ewon jeung Darkam. Di sepanjang jalan teh alewoh ngarobrolkeun cenah Inon nu teu nungkulan tahlil sekali-kali acan. Keur mah cenah teu panuju Inon teh diayakeun tahlil. Katambah meureun boga panyakit cenah nu pikaeraeun kitu. Keur anteng ngarobrol mitra. Nah atuh mitra, cungungung suara anjing babaung ti kajauhan. Kasdi nu kacida borangan mah pok nyarita. Duh eta suara anjing babaung euy, asa kareueung kuring babah. Ceuk Kasdi ka Bah Ewon. Sieun maneh teh Kasdi, na pondok bool teuing ngirup teh. Tembal Bah Ewon. Atuh na abah teh sieun kitu. Ceuk Kasdi. Nah, aku nu sieun ku jurig, nu can karuhan ayana ye. Deka sieun teh kudu hirup. Heuh jelema jahat. Lain si haya, can pernah panggih jeung jurig. Mun teh diparengkeun panggih ge dibekok ku dewek jurigna ge. Tembal Bah Ewon suaban. Tah tanyakeun ka Ki Omon tah hayang nyaho rupa jurig mah tah. Ceuk Kasdi deui. Nya Mon, kos kumaha jurig teh euy? Najan sakumaha pikasieunna oge. Moal ditinggalkeun lumpat pisan ku dewek mah moal. Sabab dek geus boga palakiahna deuleu keur ngalawan jeung ngusir jurig. Menang pamere basa guru silat. Ceuk Bah Ewon angger sompral. Cing kumaha tah palakiahna Bah? Tanya Mang Omon. Lain di nu kieu tempatna keur nerangkeunana. Lamun dibacakeun di nu kieu bisi camal. Jeung supaya mati palakiah teh kudu dibeli. Lain ku duit meulina ge, tapi ku puasa 7 badalan. Bukana ge teu meunang ngadahar kejo deuleu, jeung setiap jam 12 peuting kudu mandi di 7 tampian. Kumaha Bah? Kudu mandi di 7 tampian. Tembal Bah Ewon. Teu meunang ngadahar kejo nya, na kudu naon atuh bukana, make naon bukana di teu meunang ngadahar kejo mah. Ceuk Kasdi pilu nanya. Bukana ngadahar liwet beas berem. Tembal Bah Ewon. Kawas bodor abah mah. Non bedana kejo jeung liwet hah. Ceuk Kasdi bari ngaheheh. Kitu deui nu sejenna cacala katakan ngarasa kabugu ku pola Bah Ewon. Dina mangsa harita mitra kaum dangu keur sareurik kitu hing bae kadenge aya sora awewe nu ngahing-hing ceurih. Bah, aing ceurik Bah. Ceuk Kasdi bari ngadeuketan ka Bah Ewon. Deki ngadenge euy. Tembal Bah Ewon bari ngarandeg. Telila paladug aya asup udas. Nah atuh mitra, ngan cangelek bae jadi makhluk pikasieun, ngajangelek saurang awewe nu matana bolotot. Ti korona gorowong jeung ceulina robing. Kasdi nu pangboranganana ngaburetak lumpat. Dituturkeun ku Mang Omon jeung Darkam nu kabawakeun. Ari Bah Ewon ngarasa boga angkeuhan palakiah atawa jampe ngalawan jurig teu milu lumpat, malah ngajegawe bari babacaan. Tapi teu mempan mitra, jurig kalah kanyampeurkeun. Bari ranggah rek ngaranggem manehna. Mireungeuh jurig kalah kanyampeurkeun jeung ngarasa palakiahna teu mempan, Bah Ewon Malik maksud rek kabur. Orok kaya eta jurig kaburu ngarawel calanana.
Bah Ewon adug-adugan nu akhirna berat wae tali kolorna pegat. Lepas tina ceklan juri, becir Bah Ewon gancang lumpat ngan edas, calana merosot. Manehna teu kudawat blug we labuh, tapi teu galider kituna teh. Rikat manehna hudang deui, ngancul bae calana di laan. Bah Ewon lumpat teh di calana, bari jeung tulung-tulungan. Tolong, juri, tolong. Mitra kaum dangu kocapkeun Mang Omon. Harita manehna mah lumpat ngidul, mapai galengan sawah. Lumpat satarikna teu nampo tincakeun. Nu akhirna ti kos hewat. Sruk nyuk-sruk ka sawah nu anyar meunang ngangler. Barang cengkat beungeutna geus pinuh ku leutak. Nu katempo iwal panona nya kitu keneh Kasdi. Manehna jicir, teu nolih kana naon-naon. Nepi ka lembur deket imah Mang Omon. Gok basarandog jeung Mang Omon. Nu harita lumpatna papisah. Atuh goak we kas Kusdi teh mitra. Ngan goak we Kasdi teh ngagoak nempo beungeut Mang Omon nu pinuh ku leutak. Mang Omon disangka juri. Oh juri, yang juri. Terus nama Kasdi mabret. Lumpat deui teh ka mana? Kasdi, ieu mah dewek euy. Kasdi. Ceuk Mang Omon nu beungeutna bobolokot ku leutak teh gegerowan ka Kasdi, bari gugupay. Ret ku Kasdi direret saliwatan, bari angger ngabecir. Jurig. Cenah bari terus jicir lumpat sakalubat lampet teu malire ka Mang Omon. Nu masih gugupay bari gegerowan ka manehna. Mitra geus kitu mah Mang Omon terus bing berat balik ka imahna. Teu kakocapkeun di jalana, nepi ka panto hareup ngan dor bae ngagedoran panto. Buka nyi, buka. Cek Mang Omon, bari ngusapan matana nu peurih ku cai leutak. Tukung silah, brai panto dibuka ku pamajikanana. Barang brai dibuka ana goak bae pamajikanana ngagoak, bari malikeun awakna. Gajeleng muruk anakna. Nempok kitu anakna ngareret ka beungeut bapakna goak akhirna maduana pating kocea ka sieuna. Jempes teh ieu mah akang nyai, akang ieu mah. Ceuk Mang Omon. Mitra kaum dangu gancangna carita. Teu kakocapkeun kumaha rareuaseunana anak katut pamajikanana Mang Omon dina mangsa harita. Sanggeus dijelaskeun, yen nu datang teh Mang Omon, nu asalna sarieun teh jadi ngahkai serikeun. Terus ngadengekeun caritaan Mang Omon nu bieu karandapan ku manehna. Mitra kaum dangu isukna ngeunaan aya jurig marakayangan sumebar kasukuliah lembur. Malah mah aya deui beja cenah nu keur ngandir cai di udag-udag juri. Nepi ka imahna sagala cenah di udag-udagna teh. Dina kaayaan kitu jadi timbul omongan jalma yen nyinocih paehna marakayangan jadi juri. Beja eta nepi oge ka kulawargana Inon. Atuh ngadenge kitu mah Inon kacida amekeunana. Ari nafsu mah hayang eta oge harita keneh ngajora nu ngaromong anakna paeh jadi juri, tapi hanjakalna Inon geus teu bisa kukumaha kusabab kaayaan penyakitna. Kira-kira jam 8 isuk Bah Ewon, Mang Omon jeung 2 warga lain datang ka imah Kirsun. Nu teu aya lian ti adi beuteungna Kang Nanung nu maot ku siluman beurit bodas teh. Ai Abah. Sinarieun ieu aya naon bah? Cek Kirsun nanya ka Bah Ewon. Abah teh jang, maksud Abah ka dieu ka hiji hayang panggih peda geus lila teramprok. Atuh anu kaduana Abah rek muntang tulung ka Ujang. Tembal Bah Ewon.
Nya bah geus lilanya urang tara panggih. Hampura kuring oge geus tara nganjang ka ditu bah. Tapi naon abah teh rek muntang tulung naon ieu teh? Kunaon kitu abah teh bah? Sekir Sun heraneu. Lain euy. Ku akhir-akhir ayeuna sering kajadian loba jalma nu diganggu ku jurig atawa makhluk siluman. Tah, ku hal eta abah rek minta bantuan ka Ujang. Da majar Ujang boga guru sakti nu katelah Abah Dalung lin. Abah hayang dipang mentakeun palakiahna atawa tumbal khusus keur abah atuh umumna keur balarea kitu tah Jang. Tembal Bah Ewon kalayan darian. Oh gitu. Bener pisan eta teh bah. Kuring boga guru nu katelahna Abah Dalung. Kuring sakola warga geus dibere tumbalna, malah mah pamajikan kuring tuh awakna dipasang tumbal sagala. Yeuh bah, nu asalna ka Cidaboranganna teh ayeuna mah ieu taya kasieun. Katampian rek wanci kumaha ge, korolos-korolos we. Nyalah ke ku kuring dibantuan ka Imah Bah Dalung dipangomongkeun bah, cekir Sun. Kudu jeung abah ka dituna Jang. Tanya Bah Ewon. Teu kudu. Bae kuring we sorangan. Karunya ka abah salian ti jauh teh. Bisi kaperang keur teu di imah deui guru kuringna. Tembal Kirsun. Nya atuh ari kitu mah. Abah pamitnya hampura we geus ngabarabekeun ye, geus ngabarabekeun. Cek Bah Ewon. Bari cengkat tina diukna. Nya bah, ke hasil nama ku kuring dianterkeun ka imahnya. Sakalian ulin geus lila ongkoh. Nya kitu hade, sakali di nuhun Ujang. Cek Bah Ewon. Waktos nakabujeng Seep Mitra. Cag urang tunda heula jejer carita dina episode anu ayeuna. Urang teunden dihandeuleum sieum, gesan enjing pageto urang teraskeun deui. Kembang pinetik sinebaran sari, tutup lawang sigotaka. Permios. Pokona mah ulah hilap, like, subscribe and komen laras pisan.